Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Seluruh ruh haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum, aing tah lain pangeran anjeun, pan sia ngajawab qalu bala. Haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut, pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing. Diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut, alam malaikat, pan sia didinya ngarobrol, "Uyu urang patuh ka Gusti ulah kumaha." Deuleu tuh malaikat. Pon pabeh ngomong kitu. Barang sia diturunkeun ka alam nasut, alam nu rusak, alam nu pana, dibere mata jeung dibere ceuli, pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran, unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran, terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu, wah aya deui melu leuwih parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia ge pareta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasul aing. Di Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin, di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah. Pan sia ngadenge Abdul Qadir, nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia Abdul Qadir? Pondok tukang lauk. Nyaho sia ka Imam Syafi'i, nyaho sia ka Imam Hambali, Hanafi, mazhab-mazhab nyaho sia ka wali-wali sultan-sultan aulia nu aya di Indonesia aja sia orang Indonesia aya wali sangat nyaho aya henteu di Banten wali aya henteu penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta sama kerbakeun aing tah mah batur sia keuleuh eta penerus nyampaikeunnya na tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mah ngan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satukangan terus Jon terus ulah sampai ke neraka urang Masya Allah pan Gusti teh nyarita dina Al-Quran cek si Joni wa huwal qairu fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti nang saha milih na nang abdi tah eta keke can kaharti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon
hajutak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we tamah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi pan ti Gusti kan terus cak deui tukang John terus John ulah datang ka eleksi ya abdi ge lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pan abdi buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malam nani cek yana teh malam Senin embung malam Minggu embung aing ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti keneh pilihan gitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai si hitungna henti is di neraka kuring panas gas tah aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampekeun ka rasul aing pan aing nyampekeun ka kawali aing pan aing nyampekeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeus teh digerakkeun ku dai daiyah pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih karena pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah sorga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyeun syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing coba nu ngaikhtiaran dai na sia tah kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh si aju nongtong si ting-ting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh tah eta nu ngretegkeun zinah sia nu ngalaksanakeun zinah nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang layan mah di Jati Jarore eta mah tahun hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus semua di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah kereteg sia berangkat sanggeus berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan kereteg sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean mah nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam Minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu
can kaharti Gusti supaya kahartiin ku si Jepri jadi cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakwana dihareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh anu maksud sia al-khabir maha uninga kajero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuh usia dibaca tadi dibalikeun deui katarang sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeunana aing teh al-khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia